wabarakatuh. Sampurasun dulur anu di lembur baraya anu di kota pamugia Gusti tumetep nang tayungan karuhun tumetep malarengan pamugia narasehat arageng milik mulus rahayu ti Gustina. Amin. Tos tarang merenya pinggiran abdi teh saha nyata Arab Zulfikar anu konten-kontenan teh ngajelaskeun tentang Kasundaan. Arapli abdi teh bade ngobrol ya. Mangga. Arapli teh geuning. Kontenna teh tentang Kasundaan bae. Ari Sunda teh naon sih? Geuning jama ayeuna mah loba anu poho kana Kasundaan. Nya sakitu meureunnya ti ieu teh Aipang. Nalkeun teh Aipangnya. Ari Aipang teh rerencangan, mun rerencangan jauh gitu. Ieu fungsi dibajak ieu teh naon teh YouTube teh. Ku Aipang jadi kudu nama urang nya nu YouTube-nya nu mau ngobrol ka dieu balik. Ini ngobrol ka dieu ya cuman urang sharing lah barengan. Itu hatur nuhun rampe Aipang tos ka dieu tos ka bumi gitu nya. Nah sareng deui tadi Aipang naros saurna teh kumaha narosna teh? Kunaon sih ari Arapli teh non teh geuning nuhunkeun bae Kasundaan gitu. Terus ari Sunda teh naon sih? Nah, jadi ieu mah urang ngobrolnya bilih aya kalepatan ti sim abdi gitunya kalepatan atawa sok nyanya kuning cenah bahasa orang Sunda mah. Mohon maaf gitunya. Lamun misalkan kirang lengkap atau sok nyanya kuning bilih eta komen bae nya Ipangnya. Komen bae gitu, komen bae nya. Para netizen gitu. Jadi ari Sunda teh nu kaalaman ku abdi Ipangnya nu kaalaman teh bahwa ai Sunda teh kan seueur arti ayeuna urang searching we dina Google arti dari Sunda. Aya Sunda teh kieu, Sunda teh kieu, Sunda teh kieu. Nah, aya deui anu dicandak ku abdi sorang nanya ai Sunda teh nyaeta sanes suku. Sari ai cek batur mah cenah suku Sunda, ai menurut abdi mah sanes suku, akan tetapi Sunda teh nyaeta suatu ajaran atau budi pekerti anu dipake ti leluhur ti kerajaan pertama di Salakanegara aya deui kaluhurna ge sabenerna mah aya deui cuman ku abdi tahu ti Salakanegara, Tarumanagara, aya Sunda Galuh, aya tas sampai ka Mandala Pajajaran negara gitu. Nah, urang ngartikeun kata tadi nu taroskeun ku Aipang Sunda. Nah, Sunda teh naon? Sunda teh paparan anu ageung anu memang henteu dikalkulasikeun ku peta. Akan tetapi Sunda teh nyaeta paparan anu aya di dirina anu ngagaduhan budi pekerti anu sae gitunya eta kaleresan ku abdi sok disebatna eta ge urang Sunda walaupun henteu ngagaduhan getih ti Sundana asli walaupun eta urang mana tapi karakterna karakter Sunda da ayeuna mah urang Sunda asli Jawa Barat seueur anu sanes karakterna urang Sunda gitu Aipang. Jadi lamun budi pekertina naik atau budi pekertina nerap kana dirina, nerap kana purwadaksina, netep kana salirana, eta orang Sunda gitu. Anu bageur, anu handap asor, sopan santun tadi para rakyat eta orang Sunda gitu. Da Sunda ge cenah eta mah ajaran Islam, da Sunda ge ajaranna sapertos kitu. Bukan berarti musyrik tapi ngajalankeun kadangyanganna kasundaanana gitu. Beda antara kata Sunda jeung anu Nyunda. Nah, ari anu Nyunda mah nu diiket, nu dipangsi, anu dikomprang, eta tos Nyunda jalmina. Tinggal pakaianana tapi belum tentu jiwa nama Nyunda gitu. Da soalna urang ningali kana Nyunda na teh di manana. Nah, dina paripolah atau tingkah lakuna. Oh, orang Sunda mah kacirining handap asor gitu kan. Tapi lamun misalkan ditinggal dina pakaianna, oh itu mah Nyunda pakaianna jadi imbal balikna teh kana budayana gitu. Ieu mun dipakaian mah pakaian make iket, make pangsi, make komprang. Oh, bajuna budaya Sunda. Belum tentu manehanana mah mamawa jati diri Kasundaanana kitu Aipang. Sunda teh berarti paparan anu memang ageung gitu. Di zaman Salakanegara oge. Gitu Aipang. Gitu. Ya. Berarti ari anu Sunda mah can tentu Nyunda nya, tapi Ya, ari Nyunda mah tos pasti Sunda gitu. Jadi seueur lah
seueur obrolan anu memang kedah dibedalkeun jadi ari anu nyunda mah henteu kudu anu tos nyunda gitunya, henteu kedah ngangge komprang, henteu kedah ngangge iket kan, cuman ngaayakeun filosofi di dirina. Model iket filosofi naon kana dirina, acuh filosofi naon kana dirina gitu. Eta teh ngagaduhan karakter sareng filosofi gitu. Jadi urang aya pangrem misalkan urang diiket, oh urang mah diiket berarti kudu nyunda. Nah eta gitu menjadi simbolis di diri urang. Terus misalkan ya ratunya jalmina teh anu handap asor sataya nu di sebagian barabli nya. Tapi dina papakeana teh henteu nyunda. Tah eta tos disebut kasut jalmi Sunda atana pisanes. Nah menurut abi mah ya menurut abi nya gitu nya. Menurut abi mah eta teh tos kalebetna orang Sunda. Ciri orang Sunda nyaeta handap asor sopan santun. Kan aya dina dangnyang ki Sunda nage oge mengkeutkeun dina kaalusan, ngaraheutkeun dina kaalusan, magerkeun dina kaalusan, pokona mah kaalusan orang Sunda kudu aya, kudu tembong dina kaalusan eta teh. Kitu eta nu diserap ku abi. Maksudna seueur arti-arti Sunda cek batur gitu kan. Eta mah kaalusan cek guru abi Sunda teh eta nya ku abi dijalankeunna kitu. Gitu. Nah, rapi kan abdi oge orang Sundanya. Ya. Ngeres oge kan Bahasa Sunda. Tapi geuningan ari di Sunda mah sok aya anu disebut ngaruat gitu. Ngaruat ngaraja, iya. Tah ari nu kitu teh naon sih Arabi? Jadi urang kudah apal heula naon sih ruatan, naon sih raja gitu kan. Eta teh lamun secara simpel nama gitu nya. Urang ngambilna gitu teh saur guru gitu nya, saur guru teh secara simpel nama ngaraja atawa ngaruat teh ngahaturkeun nuhun eta teh. Ari pang simbolis ngahaturkeun nuhun ka karuhun anu tosna ta ieu lembur. Gitu. Jadi biasanya sok di lembur ngaruat teh nya atau ngaraja teh sok di lembur atau warek di acara geuning acara Sunda gitu kan. Sok aya aja kan urang sok aya sasajian menyan, naon sih artina menyan, naon sih kudu aya beuleum menyan gitu kan. Naon sih kudu aya sesajen, nah eta kedah dipedar deui gitu. Kedah dipedar deui, kedah diobrolkeun panjang lah, lebih panjang deui gitu Aipang. Nah, urang tadi nanyana Aipang tentang masalah ngaraja atawa ngaruat. Eta teh simbolisna ngahaturkeun nuhun ka karuhun sabuder awun tosna ta ieu palemburan. Jadi urang teh ngahaturkeun nuhun teh henteu hanya ka sasaha. Henteu cenah ieu teh keur jang jawokan jang jin sanes eta teh. Tapi bahasa anu ngahaturkeun nuhun ka karuhun ka anu tosna ta ieu lembur gitu. Jadi nu tosna ta ieu lembur teh kan karuhun-karuhun urang contoh nya ieu di lembur ieu dirajah di luar. Tah berarti secara tidak langsung urang teh ngahaturkeun nuhun anu tosna ta ieu lembur. Da atuh pan meureun Aipang ge teu apal saha anu mimiti cicing di dieu. Saha anu ngajaran urang tatani, saha anu ngajaran urang bisa dina aya ngancik kahirupan pan ku karuhun gitu. Urang dina pertanian kan nya dina pare, dina mangsa pare gitu kan urang teu apal meureun eta ge diajarkeun ku saha ku karuhun tapi sok di zaman-zaman ayeuna mah sok dipowokeun gitu. Kumargi naon? Makana abdi di Sunda teh hayang nimbulkeun deui anu kararituna. Bukan berarti musyrik, tapi urang ngahaturkeun nuhun ka karuhun gitu. Misalkan Aipang mere rokok ya ka abi nya cocokologinya nya Aipang mere rokok ka abi. Pang ieu hatur nuhun otomatis ka Aipang heula. Henteu langsung hakikat ka kaluhurnya. Teu langsung ka Gustina atau teu langsung ka Gusti Allah gitu. Moal mungkin Ipang mere rokok orang ya Allah hatur nuhun. Beos bae Ipang teh disebutkeun hatur nuhun. Da soalna ngahaturkeun nuhun ka Ipang eta saruwajeung ngahaturkeun nuhun ka Gustina gitu. Eta teh rasa bersyukur lah intinya. Nya rasa syukuran dina ruatan atawa rajahan teh mung baheula gitu. Eta teh baheula can fungsi di urang maksudna hadoroh can nepi naon can nepi tah makana di dia aya ruatan aya rajahan gitu. Eta bahasana nya ngangge bahasa Sunda. Cuman Sundana Sunda buhun atau Sunda heubeul gitulah Pak. Ari bahasa Purwadaksi teh naon? Oh,
Jadi lo banyak orang Sunda menyebutkan Purwadaksi cenah. Sing apal kana Purwadaksina aya purwa teh wiwitan aya daksi teh kadirina bang balikanana gitu kan aya bahasa anu nyebatkeun mulih ka jati mulang ka asal mulang kan kaagunganana ngajati diri ka anu sajatina cenah gitu bahasana. Jadi ari Purwadaksi teh sing apal kana dirina da aya bahasa kieu di Sunda mah ieu bahasa luhurnya bahasa tauhid mun urang mah gitu. Bahasa kieu bahasana teh sing apal ka dirina geus tamtu apal ka Gustina. Lamun geus apal ka Gustina eta geus pasti bakal apal kana dirina. Ayeuna kieu contohna. Nya urang juga di tapa gitu nya tapa. Ning hayang apal kawasa pangeran gitu. Urang teh tapa. Set. Kan ari nu ngaranna tapa teh karasa nu karasa, katingali nu katingali, karaba anu karaba, kadenge nu kadenge cenah. Urang teh tapa. Nah kadenge naon, katingali naon, karasa naon, ulah waraka nagri salagi can apal kana diri cenah. Nah jadi urang teh kudu apal naon, ulah ningali heula kawasa pangeran anu di luar, anu di dirina be. Anu karasa karasa di diri urang teh karasa naon? Karasa tiis di diri, karasana karasa panas. Nu kadenge naon? Kadenge di diri urangna aya detak nadi cenah. Aya denyutna jantung. Aya nu karasa ambekan urang anu katempo ieu katempo diri urang katempo kulit jasad urang ulah karap wara kana negeri heula berarti kawasana pangeran teh henteu aya di sekeliling bae tapi aya di diri urang oge kadang urang henteu apal gitu karena Purwadaksi urang sorangan gitu. Nah naon Purwadaksi urang sorangan teh urang teh rek ka mana ieu teh anu saha gitu urang rek ka mana ieu anu saha tah itu Purwadaksi teh Bang secara garis besar lah. Terus aya deui nya ari nu disebut Tritangtu. Tritangtu teh naon sih Tritangtu teh? Tritangtu teh eta tilu segitiga atawa tilu siloka anu bener-bener ngajati diri di diri urang. Da ai Sunda mah hampir 90% pepeling nya. Jadi segitiga Tritangtu teh di Sunda mah eta ajaran Sundayana. Nah, atawa aya tata titi surtilah geus panjang di kadiana. Aya di Sunda mah nya kitu. Makana kunaon di Sunda teu aya nu namina kerajaan kade aipang. Ieu kade ka barudak nya anu nonton video ieu bahwa Sunda mah teu aya kerajaan, cenah kerajaan Pajajaran, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Galuh teu aya. Kan di diatos aya nagara. Misalkan contoh Tarumanagara, Salaka Nagara, Galuh Nagara, terus aya Pajajaran Nagara, henteu aya nu namina kerajaan ieu da soalna di ajaran Sundana oge atawa di sistemna oge ngan aya tilu. Naon we? Tah Tritangtu teh anu ku aipang ditaroskeun. Aya Rama, di pangluhurna Rama, aya Ratu, aya Resi. Nah ingatkeun, Rama, Ratu, Resi. Tah Tritangtu eta. Rama teh digambarkeunana naon? Matahari. Kan sok aya geuning dina gong aya nu budak naga geuning. Nah, teu matahari tah di budak-budak geuning naga. Nah, eta teh simbolis Rama atau matahari. Nah, aya Ratu. Ratu teh pamimpin. Itu makana Rama jadi kayeuna mah karamatan. Keung cenah keramat. Nah, karamaan. Terus aya Ratu, karatuan mah ini jadi keraton. Tah eta karatuan, resi nya karesian juga ayeuna mah gitu. Nah, ti dia Tritangtu eta lamun di diri urang kitu nya, di diri urang aya jasad, nyawa, jeung gaduhna atawa ruh. Jasad nya Tritangtu teh jasad teh fisik urang, ruh anu ngahirupkeun urang. Jeung aya naon deui? Tadi teh jeung aya anu di dituna atawa anu ngagileuk-gileukkeunana atawa dalangna saeta Gusti Allah. Kitu. Tah Tritangtu ieu teh kudu ngajadi dina diri urang teh, kudu ngajadi dina Tritangtu teh. Mun aya jasad, eueuh ruhan, jama pae nya kan? Jama pae. Lamun aya ruh, eueuh jasadan. Juri getu gaib gitu kan. Nah, lamun eueuh tiluna berarti eueuh. Gitu.
nya tekan jadi gendritang tuh gitu. Udah pasti nu ngaranna di luhur mah aya wae gitu teu aya eueurna. Tah kitu aya pang aya tritang teh sebuah ajaran anu gede nu diajarkeun ka orang Sunda gitu. Tah eta penjelasanana panjang lah kumari ieu waktuna gitu. Sok lanjut deui. Terus berarti ari Pajajaran teh santai sanes kerajaannya. Nah kan terkenal teh Di Sunda di Sunda mah Pajajaran teh kerajaan Prabu Siliwangi gitunya. Jadi di Sunda teh nya ada seueur ku namina panyebatan gitunya urang asup dogma-dogma kerajaan gitu. Dogma-dogma nu cek sepuh mah atawa cek urang-urang luar negeri mah aya kerajaan henteu. Da meureun dina tadi dijelaskeun tritang teh ge aya raja. Takkan teu ayana ratu nya sebuah pemimpin gitu. Cuman sanes disebut raja. Tapi ratu nu ayeuna jadi keraton gitu. Aya Rama anu jadi naon Rama teh didinya mun urang mah pemimpin atawa anu ngahiangna atawa anu ngageuingkeun ratu. Bapak atuh Rama teh. Gitu. Nah, aya resi nya eta masyarakat. Resi. Nah, didinya tilu eta tos ngeklok di kanagaraan teh gitu. Nya makana di dieu teh disebatkeun kerajaan da sanes kerajaan atuh mun aya kerajaan Pajajaran kerajaan di paling mana gitu kan kerajaan di paling mana ayeuna lamun misalkan urang rek ningali Pajajaran teh eta kerajaan gitu. Nah sareng deui nya Prabu Siliwangi eta teh seueur aya Prabu Siliwangi 1 2 3 4 seueur sampai ka sabaraha kitu nya sampai ka 5 gitu genep gitu eta teh Prabu Siliwangi. Nah ai Maharaja Purbawisesa eta saha eta pamimpin anu keur jadi ratuna di mana di Pajajaran nagara gitu. Sanes Raja Prabu Siliwangi sanes gitu. Tapi ratuna Maharaja Purbawisesa tadi sieun aya Maharaja disebatna gitu. Nah, kunaon disebat Maharaja da kusabab sacan rontohna naon teh disebatna teh nya Pajajaran sancan runtuhna terakhir ku Maharaja Purbawisesa. Ka ayeuna ka henteu turun ka Raden Kian Santang kan henteu. Fungsi keneh masih Raden didian tos medar atau tos bubar Pajajaran nagara gitu. Jadi lamun ayeuna nyebatkeun kerajaan Pajajaran kerajaanna di paling mana gitu kan. Aya ge gitu. Simbol-simbol atau napak tilas atau situs anu ku Maharaja Purbawisesa ditempatkeun atau ku Prabu Siliwangi. Kudu apal ai Siliwangi teh naon? Silih ngawangikeun, silih asah, silih asuh, silih asih. Eta gitulah penjelasanna teh. Berarti kata Siliwangi mah mun jadi gelar wungkulnya. Gelar wungkul sanes ngaran eta teh, gelar Siliwangi. Makanya ya gelar anu mahal nyata Kodam Siliwangi gitu. Kan aya Kodam aya Polri dina Siliwangi, naon aya Siliwangi, nah pertahanan. Jadi lamun geus make Siliwangi kade tah kudu boga rasa silih asa, silih asuh, silih asih, silih ngabantukeun, silih manfaatkeun, silih urang ngageuingkeun dina kaalusan. Tah kitu. Siliwangi teh. Tah tos terangnya sadayana anu tadi dijelaskeun ku Ratri teh nya tina ngajelaskeun tentang Kasundaan, tentang ngaruat ngarajah teh naon bae, terus teh tentang Tritangtu naon bae, terus tentang kerajaan Pajajaran bahwa eta teh sanes kerajaan tapi negara Rapli. Terus itunya hatur nuhun ka Rapli Sami-sami. terus ngajelaskeun ya mahal ya ilmu ya teh. Bener. Mahal. Kudu mah bayarnya. Kan ieu teh kulantaran nu gaduhna Aing nya geus. ya saudara. Nama abdi nu dibayar teh nya. Ya mun sakitu wae lah di abdi sareng Rapli. Aya ieu pepatah heula. Pilih aya kesalahan dina tata bahasa gitunya
sareng digih aya kesalahan tina sejarah atau ngaguarna bilih aya nu salah hapunten anu kasuhun gitu hapunten anu kasuhun kasadayana sabuder awun lah hapunten gitu nya aibangnya urang digih masih kene diajar eta sakantos anu ku abi katerang ku abi gitu nya bilih aya anu bade nambahkeun mangga kana naon kana komen ya gitu pilih aya anu lepat nya tina kata-kata atau penjelasan rapi mangga di komen we di handap atau sebenarnya pangtutup makan ya hatur nuhun ti abdi sareng harapli mun aya kata-kata nu lepat mungkin hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.